Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa abihi ajmain. Nu urang hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Cimahi, Bapak sareng Ibu guru miwah murid-murid SMP 8 Negeri Cimahi, langsung tipayun hayu urang sangkeun puji semarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka urang tiasa riung di ieu aula pikeun ngayakeun acara pelepasan siswa SMP Negeri 8 Cimahi tahun 2024 tahun 2025. Hadirin anu dirahmati Allah, salanjutna hayu urang panjatkeun sholawat sinareng salam dicurahkeun katunjungan urang sadayana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saterasna abdi salaku pembawa acara bade macakeun jadwal acara dinten ieu. Acara kahiji nyaeta bubuka. Agenda kedua maca Al-Quran. Agenda katilu nyaeta piantara. Acara salanjutnya nyaeta serah terima mahasiswa ku kepala sekolah. Acara satulunna nyaeta pitunan siswa kelas 8. Acara selanjutnya salawat. Acara pamungkas nyaeta panutup. Kitu susunan acara anu bakal lumangsung kiwari mungganggo nyepetkeun waktu hayu urang mimitian acara anu munggeran nyaeta buka. Hayu urang buka ngangge baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring nyuhunkeun dihampunten upami aya kelepetan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.